Bismillahirrahmanirrahim. Wakila jeung dicarioskeun ainul maujudi cariosan ainul maujudi. Artina ainul maujudi ari sifat wujud eta zatiyahna anu aya. Ari sifat wujud eta zatiyahna anu aya, anu maujud. Bimakna annahu kalawan maknana sanyana sifat wujud, kalawan makna sanyana sifat wujud eta laisa teu aya, eta zaidan, eta laisa teu aya itu sifat wujud. Sifat wujud eta zaidan anu nambahan ala zatil maujudi kana zat anu maujud, kana zat anu maujud anu aya. Bihaisu yakunu kalawan sakirana bukti lahu eta tetep pikeun maujud, maujud sifat wujud. Non tahakkukun kanyataan fil khariji dina buktina, fil khariji dina buktina atau dina kanyataanna. Kazati sapertikeun zat. Bihaisu law kusyifa kalawan sakirana lamun dibuka anati urang sadaya non al hijabu hahalang naro mangka bakal ningali abdi hu kana sifat maujud kasifatil ma'ani sapertikeun pirang-pirang sifat ma'ani. Wa inama huwa jeung sapastina sanyana eta ari sifat wujud jeung sapastina eta ari sifat wujud eta amrun perkara i'tibariun anu bangsa bahasa, i'tibariun anu bangsa bahasa. Yata'aqalu anu bisa kaharti, anu bisa kaharti itu i'tibar fi dzihni dina hate. Ziyadatan kana tambahan ala ta'aqulizati, ala ta'aqulizati kana ngartina zat. Walaisa jeung lain non al muradu perkara anu dimaksud. Bikaunihi kalawan buktina wujud eta ainal maujudi zatiyah anu maujud anu aya. Eta kaunahu buktina sifat wujud eta ainan zat, eta ainan zatiyah atau zat hakikotan dina hakikatna. Bal muradu balik anu dimaksud
Eta annahu sanyana sifat wujud eta labuda teu meunang henteu. Lain labuda ieu teh non eta layulahazu eta layulahazu henteu ditingali itu sifat wujud henteu ditingali sifat wujud fil khariji dina kanyataan ziyadatan kana tambahan ala mula hidhoti zati ala mula hidhoti zati kana ngalirikna zat kana ngalirikna zat bal yulahazu balik di tingali itu sifat wujud fi zihni dina hate fakot mangka hungkul fahuwa mangka ari wujud eta sifatun sifat lahu ka Allah taala bari Allah taala lahu taala ka Gusti Allah taala hakikotan dina hakikatna bidalilin kalawan dalil bidalili anna ulama kalawan dalil sanyana ulama berarti nyambung bidalili anna ulama at-tauhidi kalawan dalil sanyana ulama ahli tauhid eta aqommu ngadegen itu ulama ahli tauhid ngadegen ulama ahli tauhid alaihi kana sifat wujud adalila kana dalil walau kana jeung lamun kabuktian itu sifat wujud eta aina zati zatiyahna zat lam yukimu angka lamun ngadegen itu ulama tauhid alaiha kana sifat wujud dalilan kana dalil wahal yajibu jeung naha wajib alal mukallafi ka jalma mukallaf non al hazmu ngayakinkeun bi annal wujuda kalawan sanyana sifat wujud eta ainu zati zatiyahna zat au ghairuha atawa salianti ainu zat aula yajibu atawa teu wajib itu hazmu al jawabu ari jawabna eta annahu sa'nyana hazmu eta la yajibu teu wajib itu hazmu wa innamal wajibu jeung sapastina ari anu wajib alaihi ka mukallaf eta al jazmu ngajazmkeun bi anna wujudahu kalawan sanyana wujudna Allah ta'ala bari maharul Allah eta wajibun anu wajib layak balu teu narima itu wujud al intifa'a kana teu aya
wa wujuduhu jeung ari wujudna Allah taala bari muhur Allah eta min ghairi ma'adatin eta min ghairi ma'adatin tina tanpa ayana asal min ghairi wasitotin tina tanpa ayana lantara bimakna annahu kalawan sanyana maknana wujud eta lam yu'asir henteu napakan sa'ahadun hiji jalma fi wujudihi dina wujudna Allah ta'ala bari muhur Allah bal wujuduhu balik ayana Allah balik wujudna Allah eta lidzatihi pikeun zatna Allah bimakna annahu kalawan sanyana Allah kalawan sayaktosna Allah eta lam yaftakiru henteu mikabutuh Allah ilaman ka jalma atau kana zat ilaman kana zat lain jalma zat ilaman kana zat yujiduhu anu ngawujudkeun itu eman yujiduhu anu ngawujudkeun itu eman hu ka Allah wadzatuhu jeung kana zatna Allah wadzatahu jeung kana zatna Allah iktadot anu ngamistikeun itu zat iktadot anu ngamistikeun itu zat wujudahu kana wujudna Allah sumain wujudahu tuluy summa inna wujudahu tuluy salah bimakna annahu kalawan sayaktosna kalawan makna sayaktosna Allah eta lam yujad henteu dipendakan sahuwa Allah nafsahu tegasna zatna Allah summa inna wujudahu tuluy sayaktosna wujudna Allah ta'ala bari muhur Allah eta qad syahida nyata nyaksian bihi kalawan wujud saha kullu maujudin saban-saban anu diayakeun